Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depangkeun nami abdi Naisha Sakina. Abdi ti kelas 10 Tata Boga 3. Abdi bade ngadongeng sejarah Ciluncat. Mimitina di Desa Ciluncat, Tanjolaya sareng Cangkuang aya 2 desa. Nyaeta Desa Cangkuang sareng Desa Tanjolaya. Teras di 1883, Desa Cangkuang sareng Desa Tanjolaya dihijikeun janten hiji desa. Nyaeta Desa Ciluncat anu tempatna di Desa Ciluncat. Bareng sareng kamekaran zaman sareng jumlah penduduk sareng kabutuhan masyarakat anu ningkat oge kusabab ayana lokasi geografis daerah Desa Ciluncat antara desa-desa anu dianggap jauh. Tanggal 17 Agustus 1883, Desa Ciluncat diperluas deui janten 2 kalurahan. Nyaeta Desa Ciluncat salaku desa utama sareng perluasanana nyaeta Desa Cangkuang. Dina waktos eta kalebet di Kacamatan Banjaran sareng Banjaran Kawadanaan. Teras di 2003 Kabupaten Banjaran dibagi kana 2 kecamatan. Nyaeta Kecamatan Banjaran salaku Kabupaten Indung sareng daerah ekspansi nyaeta Kecamatan Cangkuang sareng Desa Ciluncat daerah ayeuna kalebet dina Kecamatan Cangkuang. Mung sakitu nu tiasa ku abdi didongengkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.